Wilujeng Sumping silaturahmi keluarga besar Bapak almarhum, semoga jadi berkah buat semuanya, sehat selalu, hujan bau sehat selalu, aduh mudahkan segala urusan. Salawat kai salam mugia salamna curah limpahkeun lagi dengan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sahabatna sadaya umat anu tumut patuh kana ajaran mantena hingga akhir zaman aku termasuk urang sadaya anu sami-sami rawuh di tempat, mudah-mudahan geng sapati mantena di lahir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sakumaha anu mafhum sadayana biar dina di keluarga besar ya. Abah Haji Kosasi di sadayana wasana apa unggul manjan pelopor di keluarga apa Omo almarhum gitu. Alhamdulillah. Nah orang biasa ngajalin silaturahim, mudah-mudahan silaturahim orang itu mengumpul di alam dunia iya gitu. Mudah-mudahan ngajantenkeun mukadimah atana buka nya silaturahim orang ieu kanggo tiasa riung ngumpulung di surga Allah Subhanahu wa taala. Atuh sakumaha biasa hanya orang teh damal aya urang mun daya pupuh urang gitu. Maju jelag urang ayeuna aya ka alam dunya lamun daya sababna gitu. Sababna aya kedua orang tua urang terus urang bikin ka bisa hirup sarta hurip eta oge biasa sepuh urang gitu. Hanggeul lamun urang ayeuna teu emut gitu anu parantos ngantunkeun. Terus sepuh teh mah ulah inget ulah ngumpul inget kana ditinggalna tapi urang kudu inget kana tutunggulna gitu. Lain berarti urang tiap poe kudu jalan ka kuburanana atas kala itu para urang mun komo di mah di Jawa mah di nanggaran ka tumbuk-tumbuk. Artinya orang silaturahim teh untuk anu hariru kumpul tapi kan ngantunkeun oge orang teh tetep daya batasan-batasan kanggo babakti kanu jangan orang tua pami aya kene payungkeun kanu aya kene pami aya nya urang kan aranjeunna peryogi doa hariru almata tahtaju ibail ahya hari anu marawate sangat memerlukan nganti ngantos gitu karena duana anu masih kene hari ruh anu jarum menang kene dalam dunia dan di kumpulan tuangan anu semua katulang malik tuang tetep yogi harta kumaha wae oge angin doa di anak-anak anu soleh kan tidak mata ada main mata doa malu hilang salasin. Jadi tas putus amal anak Adam di mana tas mau berpilu anu bakal nuturkeun dari itu. Kahiji nu nomor kahijina mah amal soleh, amal solehun, soleh. Terus harta nu sabaktokeun atur katiluna anak anu soleh anu sok memakeun gitu kan. Tah usaha gitu ayeuna urang sami-sami we munajat ka Rabbul Alamin mudah-mudahan barang tenang barang kasirat